berubah. Terkadang haru. Sudah jarum. Ente kernaon? Mewah. Belajar. Sigan nu aja. Arek nyalonkeun. Hampir ngilon parah. Siapa? Kuring wae. Memeriahkan we atuh cepeting. Lain memeriahkan sih ngomong ke saya Pak Ai. Dan para saya, geus duanana ngiluan nyalonkeun. Da suara mah di tangan rakyat. Tos tahu sok Ucun bakal menang da Ucun. Saha atuh saha. Cek urang tadi urang mah bisaan. Meuli kok sambung apal ieu? Bubar. Ya geus urang mah di ATM bakal duit. Da saha sebenarnya. Sawe para saya. Lieur. Ini kudu ngawulah ka warga supaya menang Ucun. Aing mah duit teu boga. Jangan nawar ka warga teu boga. Aing boga keyakinan we. Kalau pasti menang. Bismillah insyaallah. Allahu Akbar. Ya, lalu kebenangan banyak ya cenah kataburan kan kebenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugi atuh cing aya milikna kami Allah. Aduh, sekarang gua ini anu sobat buat kita. Pasti bakal menang kayak itu. Rame gininya. Atuh, Nah, jadi tong harap mana bisa menang. Mana mau tenabur ke masyarakat bukan itu. kudu kabeh kudu duit gitu. Duit memang memudahkan segalanya, tapi tidak segalanya pakai duit. Ya sekarang ngumpul keningnya. Galis kentut kemana kentut? Ya. Ya tadi nanya. Iya. Siap? Siap atuh. Siap? Bisa Allah Pak RT ya. Iya. Jadi pemimpin mah berat. Ditanya dunia akhirat. Itu mah gue beas. Heeh, ya teh mah. Geus sanggup geus siap. Sanggup? Iya mah. Siap. Siap. Ya sanggup. Sanggup insya Allah. Siap. Ya. Suka nanya sportifnya. Sawai nu menang cing Bakal menang euceuk. Suka mangberwet gitu can diacan. Sawai nu beunang cing jadi pemimpin anu bisa bertanggung jawab ya teh mah kitu. Amin we. Amin. Allah. Ah ya tuh orang kami mari. Bertarung gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh jelema gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin lebih hormat kuring, alhamdulillah dina danget ieu ada urang sadayana ngempel dina acara pemilihan ketua RW lembur gibah. Malah kaprok gitu. Kaprok atuh. Tah gitu. Kaprok. Kata acana RT bade ngaturkeun pepeuje selaku RT perwakilan di warga Lembur Gibah kang esa baya eta nu kapilih janten ketua RW cing janten pemimpin anu bertanggung jawab anu amanah sakitu jeung deui anu teu kapilih umat tang stres tetapi kagel kitu eta RT mah. Kajang hadirin sadayana urang panggil kandidat calon RW Lembur Gibah nu kahiji Cetuti. Keprok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami euceuk Tuti Anggraeni Maimunah. Disebut Tuti we nya wios. Misi euceuk mah ngamajukeun Lembur Gibah we supaya masyarakatna aredan pokona mah kitunya.
Jeung pokoknya mah nu bakal menang teh Ece we. Tapi we Ece penampilanna ge seksi atuh tinggi alus gitu rapi teu kosi keha. Wassalam. Nuhun ka Cituti visi misina edan lah pokoknya. Lajeng anu kadua kandidat nu kadua Ceeha. Waktu sangat tepat dipersilahkan. Kela tuti, kan gitu promosi itu tangga jatuhkan batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Julaiha Puspitasari dipanggil Mak Hawai. Visi sareng misi abdi mah sami we sareng Cituti. Tapi oma pilih Mak Eha. Da Mak Eha mah bager teh jiga si Tuti gelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ceeha. Papatana pepeujana visi misina. Oke. Enggak tuh ayeuna mah kangge warga nu bade nyolok kapalih ditu nu bade ibah kawalungan caket nu priogi caroge ikateun apa. Alhamdulillah antusias warga Lembur Gibah kangge nyolok Cituti sareng Ceeha. Sae. Alhamdulillah rek api tos di tangan RT. Lajeng ka pengumuman anu pemenang. Alhamdulillah hasil rek up atau di tangan RT ke acara salajengna nyata pengumuman pemenang ketua RW Lembur Gibah. Nyata Bagaimana ke aya nama? Mana nih betian wae? Urang coba kamu menang. Harus kan itu Dewi kan. tungguin ya. Pemenangnya nyata. Ceeha keprok. Hore, alhamdulillah tuh nya Tuti kurang oke urang menang. Terima. Yo, terus ah. Maju. Waduh, nabrak. Waduh. Nabrak. Mangga. Mangga. Ini lagi Gatok. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati kusim kuring. Alhamdulillah